Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana biulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wajatanib sareng kudu ngajauhan anjeun al-adatil qabihata kana pirang-pirang adat anu goreng fi julusika dina diuk anjeun. Fala tudkhil mangka ulah ngasupkeun anjeun usbu'aka kana ramo anjeun fi udunika dina ceuli anjeun. Au anfika atawa dina irung anjeun au pamika atawa dina baham anjeun. Wala tashtagil sareng ulah katungkul anjeun bitahlili asnanika kunyahil pirang-pirang huntu anjeun. Wala tatamakhot sareng ulah nyingsringkeun anjeun biadika kuleungeun anjeun. Bal bimandilin balik taku sapu tangan atau serbet nazipin anu bersih ma'ata saturi sarta nutupan. Wa ada mirop isauti sareng eueuh atawa henteu ngangkat suara henteu narikeun suara. Wa ida sa'ata sareng di mana-mana batuk anjeun paldo mangka kudu neundeun anjeun mandilaka kana serbet anjeun ala pamika dina baham anjeun likaila yatana saro supaya henteu nyebar naon roiku ka ciduh anjeun. Wa idza ja'aka sareng di mana-mana datang ka anjeun naon tasaubu heuai pamnahu mangka kudu nyegah anjeun kana itu tasaub biqadristito atika ku saukuran ka bisa anjeun bi anta doa ku yeneundeun anjeun yadakal yusra kana leungeun anjeun al yusra anu kenca ala pamika dina luhureun baham anjeun autu dobbiko atawa nutupan anjeun sapataika kana dua biwir anjeun. Pa in gola baka maka lamun ngalindih itu tasaub ka anjeun pagotti mangka kudu nutupan anjeun pamaka kana baham anjeun. Bidohri kafika kutonggong talapak leungeun anjeun al yusra anu kenca. Wala tuhdits sareng ulah nganyar-nganyar anjeun sautan kana suara. Qala nyariosahan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza tasa'aba di mana-mana heuai saha ahadukum salah seorang ti antara arajeun palyadha mangka kudu neundeun si ahad palyadha mangka kudu neundeun ieu si ahad yadahu kana leungeunna si ahad ala pamihi dina luhureun bahamna itu si ahad. Paina syaitana karena sayaktosna setan yadkhulu eta asup itu setan ma'atasa ubi sarta heuai. Wa fil hadisil akhari sareng eta tetep dina hadis anu sejen innallaha yuhibbu ari lapad innallaha yuhibbu. Innallaha sayaktosna Gusti Allah yuhibbu eta mikaresep Allah al atosa atau al intosa kana bersin. Wayakrohu sareng mikangewa itu Gusti Allah atasa uba kana heuai. Fa idza tasa'aba sareng di mana-mana heuai saha ahadukum salah seorang ti antara anjeun palyaruddahu mangka kudu nolak itu si ahad kana tasaub mastato'a sakamampuan itu si ahad. Walayakul sareng ulah ngucap itu si ahad hah kana lapad hah. Fa inna zalika karena sayaktosna itu hah minasyaitani eta ti setan yadhaku seuri itu setan minhu tina hah. Qala nyariosa al ulama li annal itosa karena sayaktosna bersin ya dulu eta nuduhkeun itu itos ala khiffati badanin kana entengna badan wa nasyatin sareng sumanget. Watasaubu sareng ari heuai ghaliban dina galibna min siqalil badani eta nuduhkeun tina beratna badan wamtilaihi sareng pinuhna badan. Payamilu tuluy condong itu tasaub tasaub ilal kasali kana hoream paldo pahu mangka nyarandekeun
Kangjeng Nabi kana itu tasaub ila syaitani kana kasetan li'annahu karena sayaktos setan yurdihi eta mikarido itu setan kana tasaub wallahu a'lamu bissawab.